Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa wa Habibi al-Muhtafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila mu'alifi hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa hikmatihi wa bi karamatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babul ula aribabna mereka hijina bi fadilatil ilmi netelakeun dina fadilah ilmu. Wal ulama jeung fadilah ulama. Kala ngucap saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam libani Mas'ud ka Ibnu Mas'ud libani Mas'udin ka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu radhiya muga ngaridhoan saha Allahu Gusti Allah anhu ti itu Ibnu Mas'ud. Ya Ibna Mas'udin hai Ibnu Mas'ud julusuka ari diukna anjeun saatan dina sawaktu bi majlisil ilmi dina majlis ilmu la tamassu anu hanteu la tamassu barena hanteu nyekel anjeun kolaman kana kolam wala taktubu jeung henteu nuliskeun anjeun harpan kana sahurum khairun eta leuwih alus laka ka anjeun min idki al biraqabatin tinimbangan ngamerdekakeun 1000 abid wa nadruka jeung ari ningalina anjeun ila wajhil alimi kajal kana rarayna anu ngawuru khairun eta langkung saya laka ka anjeun min alfi farasin tinimbangan 1000 kuda tasodak ta anu gawe sodakah anjeun biha kalawan itu alfi paros fisabilillahi di jalan Allah Ta'ala wa salamu kajeng ari salamna anjeun alal alimi ka alim ka jalma anu berilmu atawa ka guru khairun eta leuwih alus laka ka anjeun min ibadati alfi sanatin tinimbangan ibadah 1000 tahun. Wa qala jeung dawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarriun faqihun ari jalma anu ngarti wahidun anu saurang itu si faqih mutawarriun mutawarriun anu apik itu si faqih asyadun eta leuwih banget ala syaitani mungguhing setan min alfi abidin tinimbangan 1000 jalma anu ibadah mujtahidin anu ati-ati jahilin warain anu bodoh tur anu apik. Waqala jeung dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ari kaunggulan alim anu ngagaduhan ilmu alal abidi ngelehkeun ka jalma anu tukang ibadah ka fadlil qamari eta sapertikeun ngunggulanana bulan lailatul badri dina peutingan tanggal 14 ala sairil kawabi ala sairil kawakibi ngelehkeun ka na sasesana pirang-pirang bentang. Wa qala jeung ucap Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansing saha jalma
ittaqala anu berangkat mansing sawe jalma ittaqala anu mangkat itu si man liat ta'allama karena rek neangan ilman kana hiji ilmu bufiro mangka dihampura sahalahu itu siaman qabla ayah tua dina samemeh yen ngalengkahkeun sampeanana itu siaman wa qala jeung ucap saha alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimu kudu ngamulyakeun aranjeun kabeh al ulama ka ulama Painahum mangka sanyana itu ulama indallahi mungguhing Gusti Allah kuromaun eta pirang-pirang anu marulya kabeh mukrimuna tur anu dimulyakeun kabeh. Waqala jeung ucap saha sallallahu alaihi wasallam man sing sawe jalma nadhara anu ningali itu siman ila wajhil alimi kana rarayna jalmi anu berilmu nadrotan kalawan pamenteuk paningali parroha nadrotan kalayan sakali ningali Pafarriha mangka bunga mangka ngarasa bunga itu si eman bihaku sabab itu nadro kholako mangka ngadamal saha Allah Gusti Allah mintil kanadroti tina itu tinggalian malakan kana hiji malaikat yastaghfiru anu menta manghampura itu malak lahu pikeun itu si iman ila yaumil qiyamati nepi ka poe kiamat wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman man sing sabae jalma akrama anu ngamulyakeun itu si man aliman ka jalma anu berilmu faqad akramani mangka nyata ngamulyakeun itu si mane ka kami wa man akrama wa man jeung sing sabae jalma akrama anu ngamulyakeun itu si man nika kami faqad akrama nyata geus ngamulyakeun itu si man Allah ka Gusti Allah wa man akrama wa man jeung sing sabae jalma akrama nu ngamulyakeun itu si man Allah ka Gusti Allah pamawahu mangka ari tempatna itu si man teh al jannatu eta surga wa qala jeung ucap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naumul alimi ari bobona tidurna jalma anu berilmu afdalun eta leuwih utama min ibadati jahili tinimbangan ibadahna jalma anu bodoh. Waqala jeung ucap saha kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing sahabae jalma ta'allama anu ngaji itu siman baban kana hiji bab minal ilmi tina ilmu ya'malu anu ngamalkeun itu siman bihi kana itu baban minal ilmi aulam ya'mal atawa henteu ngamalkeun itu si iman bihi kana itu baban minal ilmi kana bukti itu si iman abdul eta leuwih mulia min ayyu sholiyatin nimbangan yang salat itu si iman alfa rakaatin kana 1000 rakaat tatawuan hana gawe sunat
Waqala jeung ucap Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man zaro aliman man sing sahabai jalma zaro anu jarah itu si man aliman kajalma anu berilmu pakaan nama mangka kaya itu si man zaro eta zarah itu si man nikah kami pamajeng sing sahabai jalma sofaha anu musofahah anu sasaliman itu si man aliman ka alim pakaan nama mangka kaya pakaan nama sofaha mangka kaya yen musofahah itu si man nikah kami pamanjeng sing sahabai jalma jalisan anu diuk itu si man aliman sarta jalma anu berilmu pakaan nama mangka kaya jalasa eta diuk itu si amani sartana kami fid dunya di dunya wa manjang sing sabai jalma jalasa anu diuk itu si amani sartana kami fid dunya di dunya ajlas tu mangka bakal ngadiukeun kuring huka itu si aman ma'i sartana kami yaumal kiamati dina poe kiamah al-babusani ari bab nomor kaduana fi fadilati la ilaha illallah dina fadilah ngucapkeun lafaz la ilaha illallah qala ngucap saha Nabi sallallahu alaihi wasallam man sing sahabai jalma qala anu ngucap itu si man kulla yaumin kana setiap poe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha tiada pangeran wajib diibadahan anu hak ditaati illallah terkecuali Gusti Allah Muhammadun ari Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah kurang leuwih kitu logatna miata marotin kana 100 balikan jaa mangka datang itu si man yaumal kiamat dina poe kiamah wa wajhu jeung ari raraina itu si man ka badri eta saperti bulan dina tanggal 14 dina pada moncorongna wa qala jeung ucap saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhaluz zikri jeung ari pang utama zikir teh la ilaha illallah eta zikir ku ucapan la ilaha illallah wa afdhalud du'a jeung ari pang utama doa alhamdulillah eta ucapan hamdalah alhamdulillah sadaya jenis pujian opat sareng rukun pujian 54 lillahi eta milik Allah eta tetep milik Allah wa qala jeung ucap saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngucap saha Allah taala la ilaha illallah kalami la ilaha illallah wa lafad la ilaha illallah kalami eta dauhan kami wa ana jeung ari kami huwa eta kayak kumaha logatana la ilaha illallah la ilaha illallah kalami eta caritaan kami wa ana jeung ari kami huwa ari itu kalami man
huwa ari kalami nyaeta Allah itu ngalogatan teh man sing sahabai jalma qala anu ngucap itu si man ha kana itu la ilaha illallah dakhala mangka asup itu si man khisni kana raraksaan kami waman jeung sing sahabai jalma dakhala anu asup itu si man khisni kana sugan teh husni teh sing horeng hisni kana raraksaan kami amina tawa amana mangka salamet itu si man min aqabi tina siksa kami. Wa qala jeung ucap saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah addu kudu ngalakonan kudu nyumponan zakata abdanikum kana zakat badan aranjeun kabeh biqauli la ilaha illallah maca lapad la ilaha illallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdi yaqulu la ilaha illallah wallahu a'lam bis-shawab.